Si Akang ambil amitan sih. Neng, ayo. Neng capek tuh. Capek tuh Kang. Capek tuh neng, naik kan iya lah. Bayangkan iya. Ya. Neng, hari si mama teh kumaha sih neng? Jigana ka urang teh setuju neng. Iya. Aduh, Ada berat-berat ting sih ngamam naon sih? mam saya. Makan nemeni jigana sidurnya. Iya. Duh, hari dami neng ini. Mah ada itu nya. Di mana? Icing si Acong, tong mangkat. Neng mah pantesna dijemput ku mobil nu alus. Lain ku motor butut awas kieu, naon teu main. Jelema beunghar mah kuduna jeung jelema beunghar deui. Mah, ari nu kasebutna cinta mah teu mandang harta jeung kekayaan. Alah, zaman ayeuna masih mandang cinta. Arek di paraban batu jeung pasir ku si Acong, hah? Cinta itu buta mah. Astagfirullahaladzim, sing nurut coba neng kakolot teh. Tuh, di jero aya Kang Andre nungguan. Mah, paneng pas ngomong alim dijodokeun jeung si Andre. Budak sunigin kitu. Nyanggeus neng, tadi tuh ka jero amprokan jeung Andre. Kang, neng ka jero heula. Cicing sia. Awas ya, lamun masih ngadeketan si Neng. Makan kali tuh. Bang modal motor butut wae. Wani-wani nya nyamperkeun wae si Neng. Hai, Dea Andra. Naon ah? Mana si Neng aja Andre? Masuk ke dalam lah. Astagfirullahaladzim, eta budak. Neng! Andra, Neng! Sudah mah, biarin. Gak usah dipanggil, kasihan deh Andranya mungkin capek. Oh iya mah, aku nggak akan lama. Soalnya aku ada meeting di Patimban. Oh, keur sibuk. Nyantos atuh kayak disalamkeun ka Neng Andra. Yaudah, aku jalan dulu ya, Mah. Hati-hati, Jang. Kenapa sih bos? Nelpon baik. Antar aku ke desa sebelah. Kita cari yang namanya Acong. Ayo. Siap bos, 69. Kang, ieu cai anggo Akang. Kunaon Kang? Ngalamun wae. Bener cek mama. Akang mah jelema miskin. Neng rek paraban naon ku Akang. Akang rek nyerah. Neng mah teu mandang Akang jelema miskin. Neng mah tetep cinta ke Akang, kumaha ge. Serius Neng. Serius Kang. Ai Akang kumaha? Neng, apal tuh? Gunung tinggi, ku Akang mah ditaekan. Lautan luas, ku Akang di ojayan. Demi naon? Demi
menghormati akang Kak Neng. Kamun akang serius kan Neng, sok ditungguan di bumi. Tapi Neng, Tapi kunaon kan, sinku si mama. akang teh sieun Neng. Tapi apal kan si mama jelema nu kos kumaha? Ya sok ditungguan di imah. Ya akang ka rumah. Terus Kang ya, Neng bade eueuh heula. Hati-hati Neng ya. Jalanan. Wah, bos uangnya. Ayo, bos. Cong, Enten akang sateanya. kenalkan, nama aku Andre, calon tunangannya De Andra, yang punya perusahaan Pelabuhan Patimban. Oh, layanan gitu Kang. Corong, pegang dia. Ya, bos. 69. Nah, siap, Cong. Heula ita naon? Menang. Heula ya naon ieu? Menang. Siap. Kamu tahu ini apa? Beureuk. Nih, rasakan. Awas sirah macam-macam korbo serang, modar sirah. Hei, Acong, dengarkan. Kamu jangan coba-coba mendekati De Andra. De Andra adalah tulang saya. Camkan itu. Ayo, Rong. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ya Cong. Rek naon sia ka dia? Bade kasih Neng mah. Mamah nyebut mamah jiga mamah nawae. Arek naon maneh ka dia deui? Nyaho teu? Si Neng Andra teh arek tunangan jeung Jang Andre poe ayeuna. Ini cakar itu, makan. Mah, entos mah, karunya Kang Acong. Tapi kumaha ge Neng mah tetep milih Kang Acong. Hah? Teu salah Neng. Daek di Paraban Aron ku si Acong. Hah? Mah, entos atuh mah, entos. Kieu mah maksud kedatangan abdi ka dieu bade serius kasih Neng. Masih nyebut mama keneh wae. Mantos mah, karunya Kang Acong. Asup aja, asup. Siapa teh pantes pakai si Neng. Pantesna jeung tunggul cau. Mangkat tadi kemana? Mangkat. Kela. Adia. Coba. Tolong. Saacan mangkat bersihan heula. Aing sudi tehel aing ditijak ku jelema miskin. Hai mah, woi, pembantu baru nih. Tenang, biar nanti aku yang bayar. Kerja yang bener mang, nih masih kotor nih. Tuh, nih ibu nih kotor nih. Gas, makan siapa itu? Wong melarat, bisa mending Melayu.
Kalau bet. Tolong ambil bingkisan di mobil buat si Mama. Siap, Bos. Ngomong-ngomong, Deandranya kemana, Mah? Neng! Neng Andra! Neng! Kemana sih budak teh? Kedapnya Jan? Iya. Neng? Neng Andra? Astagfirullahaladzim! Neng! Neng! Andra! Kabur budak teh! Neng Andra! Ya Allah! Ada apa, Mah? Si Neng kabur, Jang! Si Neng kabur! Rong! Sini kamu! Coba kamu kejar Deandra. Siapa tahu dia belum jauh. Siap, Bos. 69. Tenang, Mah. Jangan khawatir. Bos, aja dilamuni baik. Periweteng gitu lunggina durung mangan. Kita tuh segadingin ya. Kak Andre. Deandra? Ayo makan dulu. Nikmat sekali suapannya dari Andra. Kak Andre lagi. Manja temen sih, Bos. Kami, Bos, aja ngelamun baik. Sialan, Rong, gua kira Deandra yang nyuapin. Andra maning. Wes pada di dukun. Dikemat wes si Andra nih, yuk. Serius, Rong? Serius. Ayo dijamin tokcer. Ayo. Daripada edaning bisnis beli, ada ning wong wadon. Isi, Mbah. Isi, Mbah. Ayo masuk sini. Jangan bicara. Saya tahu maksud kedatangan kalian. Pasti urusan cewek kan? Wih, Rong, mantep banget di dukun. Belum apa-apa udah tahu kedatangan kita ke sini mau apa. Ih, Bos, kita mah dukun sakti. Apalagi masalah wadon. Chill, tokcer, Bos. Mantap. Mbah kok bisa tahu maksud saya datang ke sini? Tuh lihat. Pantesan tahu, orang udah ada iklannya. Iya ya. Bah, bos kita Ki lagi kegila-gila keding nih wong wadon. Mana fotonya sini? Ini, Bah. Cewek yang aku suka, namanya Andra. Dia kabur sama lelaki ini, namanya Acong. Aku pengen Andra pulang ke rumah dan bubar sama si Acong. Gimana, Mbah? Sanggup nggak? Gampang. Yang penting ini. Soal itu gampang, Mbah. Aku ini orang kaya yang punya pelabuhan Patimban. Tunggu 3 hari. Dijamin cewek ini pulang ke rumah. Kayak anak buahnya si Andre. Kudu nyumput ya. Duh, Bayu medi ya. Bu, anak wong wadon main beli. Lu kata apa? Bu, atur nuhun ya. Ya Neng, hati-hatinya. Kumaha
Jang si Neng teh ya Allah. Sabar mah, tenang. Anak buah saya lagi mencari. Kumaha arek tenang, mah was-was. Waalaikumsalam. Nah, nih. Orang yang Aduh, bos, orang ketemu, bos. Kita harus Astagfirullah, muter-muter. Jang kumaha? Aduh, Kamu cari kemana tadi? udah muter. Si Andra lari udah saya kejar, bos. Tenang, Mah, Nggak tenang, Mah. ketemu. Belum, Jang. Nanti saya Anak mama hiji-hijina. Iya, nanti saya cari, tenang aja. Atuh Jang, teangan si Neng can balik keneh wae, tulung. Ya sudah, Mama jangan khawatir. Aku yang akan cari Deandra sendiri ya. Mama tunggu di sini. Ayo, Rong. Pamit dulu, Mah. Yuk. Teangan nu bener, Jang. Assalamualaikum, Kang. Kalau Dim. Waalaikumsalam, Neng. Ayo ka dieu. Kang, Neng kabur ti imah. Hah? Mana teh bodoh-bodoh teuing sih? Kalau kabur ti imah. Demi Akang Neng rela ninggalkeun kolot. Neng hayang hirup bareng jeung Akang. Duh. Bahaya ki cara nama Neng. Kumaha Kang lamun ayeuna urang mangkat ti dieu? Ari Neng nyaho kan? Akang teh jelema teu boga. Neng sanggup hirup bareng jeung Akang. Kang, ti awal ge Neng geus nerima apa adanya. Susah seneng, nu penting hirup bareng jeung Akang. Ayo Kang, burukeun urang mangkat ayeuna. Pasti si Andreng udah ka dieu. Nyanggeus, Neng tunggu di dieu. Akang ngarep pinjem motor nya. Burukeun, Kang. Iya, bos. Gimana nih, bos? Oh, oh. Neng, ka dieu heula sekedap. Neng, Akang rek cari kerja heula nya. Suganya sugan we anu daek narima. Kade Kang, hati-hati. Kin pulang badai masak ke naon Kang? Biasa Neng, nasi jeung endog ceplok. Nyentos, Akang kan nya. Assalamualaikum. Salam. Pulsa kan? Ikang abdi bade beler pada melang. Pilih aya gitu di kantor ieu jadi naon we gitulah. Bangsa sapu we tukang naon, pilih aya eta gina. Aduh, kumaha Kangnya? Amun Akang gawe di dieu, abdi gawe naon kan? Abdi dia anu sorangan daripada manu sejen ya. Ya aduh atuh kitu Kang nya, lamun teu aya mah nya atur nuhun lah. Kang, kela, kedap. Lamun palai pada amalan, mending promosikeun ieu wae bila sel. Mungkin dapat komisi, kumaha? Tah, saya teh ge teh naon Ya, siap. ka warga gitu. Mun siap. Kita meser ka dieu, mungkin dapat komisi, kumaha? Boleh lah, boleh siap. Sok makanya. Oke, haturun nya nya. Ya, sami-sami. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi dingin bebas lah. Boleh di si Acung orang ketemu temu. Di ngopi yuk. Wis bos, kue ketemu. Sabar be. Teh. Badai mesen kopi Kang? Deandra. Rong. Di Andra Waduke. Gue mah teh Ani tukang warung. Seberapa hiji kan kopina? Rong, Deandra, Rong. Di Andra udah mau pecah. Gue mah tukang warung bos. Tuh kan bener Deandra, Rong. Iya Kang, kopina. Bos tere yang geus gemblung. Eling bos. Eling.
Sok teh kopi nih kene teh. Oh, Dudu Andra. Kenapa ya, Rom? Setiap saya melihat wanita itu seperti di Andra terus ya. Apa mata saya udah rusak? Wis bos, aja mikirin Andra baik. Saking mau ngopi buat aku cerdas. Di Andra. Bah, gimana sih? Katanya 3 hari di Andra bisa pulang. Ini udah 1 minggu, tapi masih belum pulang juga di Andra. Tahu jawab sih Ra. Aja demen orang gitu baik buat kremos cangkemnya. Tenang, tenang. Saya pasti bakal kasih garansi, tapi tambah duitnya. Ada nak, tenang bah. Aku kan bos Patimban. Ada mau berapa juga. Uang. Tapi awas, urusannya harus beres. Andra harus segera pulang. Tenang bos, sebentar. Saya mau membacakan jangjaukan ajian pamungkas. Cakakak di leweng, injuk talina, dihakan di beweng, hitut jadina, plos blong, plos blong, plos blong, plos blong. Jampe apaan itu bah? Itu adalah jampe. Dasar mbak goblok, masa jampe nyentut menang jampe pelet? Tenang bos, sebentar. Saya mau membacakan jangjaukan ajian pamungkas. Samping air kebek lereng, ditilik di bibir langgit, ditutup di hareup sieup, mingka euteuk mika sieup, mangka eunteup mangka sieup ka awaking, awaking ratu asih, si asih, asih, asih ka badan awaking. Dijamin kali ini si cewek klepek-klepek. Oke. Ya cepat ya bos, klepek-klepek. Sudah, kalian pergi. Mbah mau hitut dulu. Gerah hudang, geus beurang. Lain makan itu dengan gawe. Ayo sia, tadi keluar. Ngobrol di luar. Ayo sih neng gitu neng. Hudang. Ayo sih. Diuk sia didinya. Ayo sih neng. Hari neng kunaon sih? Sikapna jadi rubah gitu ke akang. Urang terubah. Ngan ngarasa nyesel kabur jeung maneh. Astagfirullah, neng. Kunaon ieu teh? Kali itu sia ke warung, urang lapar, hayang dahar. Akang kerja kalau duit neng. Mana hujan jagatna. Alah, nyesel-nyesel teuing aing teh kabur jeung maneh. Keur mah boga duit. Ya Allah neng, sadar geura neng sadar. Urang sadar, Kang. Kumaha rek ngarisikoan coba, boga gawe henteu. Can hayang lipstik, hayang bedak, hayang ieu, hayang itu. Lamun kieu carana mending balik ka imah. Neng hoyong mam sareng naon? Kok nama nu ngeunah? Akang terus ngomong, akang tanya bang duit neng. Aing mah. Tah, duitna tinggal sakitu deui. Kumaha rek hareupna coba. Astagfirullahaladzim. Entos akang angkat. Burukeun ka ditu ka warung. Neng. Ya, mamna.
Mana? Ya. Neng, akang berangkatinya dengan kerja. Jung we tadi tuh mangkat. Astagfirullahaladzim, Neng. Sing inget atuh. Iya dah hari naon. Saumur-umur ngadahar tempe jeung sangu wungkul. Tah, dahar we kumaneh. Astagfirullahaladzim, Neng. Tah, sekalian beresan. Ya Allah, kieu-kieu teuing hirup teh. Kok si Neng jadi bisa robah gitu sih? Neng, akang kasalanya. Jung we ka ditu. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Jang? Jang, lagi apa Jang? Kian ke kuburannya siapa Jang? Kuburannya Ibu Abdi. Ya Allah, aja ditangisi kuburanku Jang. Coba kita tangi Ujang, tangi. Sakit makene. Masalah apa? Wis aja nangis bae nang. Kin melu mama bayu ning tajuk sambilan enak ngobrol yuk nang yuk. Ya Allah. Ayo nak mancing nak. Ini kan apa ngobrol sampai anak-anaknya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ada masalah apa Jang? Sampai nangis ning dhuwur makam. Serok jelaskan karo mama. Masalah apa Ujang? Iya mak, Abdi teh gaduh istri, tapi Abdi teh tidak direstui ku orang tuana. Singkat cerita, kabur tah sareng istri Abdi teh. Iya. Kawin lari, Iya. bahagialah Abdi teh tah. Terus Bagi ka dieu aya perubahan dina sikapna istri Abdi teh. Sepertina teh aya hal-hal anu tidak wajar gitu. Iya. Sering ambak-ambakan tepuguh, sering ngagabut-gabutin barang-barang di rumah. Pokoknya mah berubahlah istri Abdi sikapna ke Abdi. Itu mah. Wis aja kepikiran. Insya Allah mama bantu urusannya Ujang. Arane siapa Ujang? Acong bin Usman. Insya Allah mama bantu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu Akbar. Jang, Iya mak. moga-moga banyu iki jadi karomah. Engko diinumaken lan diraupakan ning raine singaran Acong. Ya, aja dintokna setitik nang rabine Acong. Iya. Ya, Suwun mak. Mudah-mudahan anak perubahannya Maya yang istrinya Abdi. mudah-mudahan. Ya wis, saking Ujang aja sedih, aja
ketuan. Iya. Mangga sing sabar ya Jang. Iya. Insya Allah Mama bantu sampai selesai. Amin. Suwun mah ya. Jang, mana Jang? Mana nih Jang? Hadiah lah Jang. Mene. Anak apa, Mak? Mene ya. Mama pesen Iya. banyu iki. Engkau lah menus di inum makaning dia menane Ujang. Iya. Ingat omongannya Mama. Bokatan nang duwe acara kawinan, acara junatan, ajak lalenya nang ya. Apa aja, Mak? Beluk Mama kotak tanggapakan sandiwara aneka tunggal. Nggih, Mak. Wis dijamin rame nang. Iya. Anawa Jonine. Iya, Mak. Wis pasti rame anawa pacule. Komplit dijamin murah meriah mantep nang. Siap, Mak. Oke, Siap. ajak lalen aneka tunggal sing pawedean. Ya, Wis, Mak. sing anawa Jonie. Suwun, Mak. Ya. Pamitannya, Mak ya. Ya. Assalamualaikum. Kemsan, laka duitnya tenang. Assalamualaikum. Neng. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ada sini ka mana sini eueuh. Neng. Mana sih ya? Mana sini eueuh. Buah-buah si Neng balik ke indung na ieu mah ieu. Neng di mana, Neng? Nah urusan anak juga nih, rek kemana-mana ge urusan orang. Tapi kan Tapi menang teh pagawean teh. sabar, Neng. Cicik, Nanti bakal banyak lan. kembang Ngajis, di cuy. jalana. Rek kieu wae hirup teh. Pagawean teu boga, duit teu boga, rek darjing batu. Ki carana mah urang masih mending balik ka imah indung urang. Astagfirullah, Neng. Sing sabar atuh, Neng. Akang teh sedang berusaha. Mudah-mudahan isukan pagi teh maya hasilna. Akang berusaha teh demi cinta kita berdua, Neng. Hakan tah cinta. Ya Allah, kumaha si Neng can balik wae. Kudu ka mana neanganna geus saminggu ibu dah. Astagfirullah. Mah, assalamualaikum mah. Iya Neng Uwi. Alhamdulillah ya Allah. Neng Uwi Neng. Hampuran Neng mah. Ya Allah senana. Neng nyesel kabur jeung si Acong. Ya Allah. Tas ka dia, cari kira. Mah, hampuran Neng. Tas bias teh nanaon geulis Neng kan tas Uwi. Mah, ngomong-ngomong, ke Andre aya ka dieu teu? Hah? Teu salah denge Neng? Henteu mah, Mama teu salah denge. Neng teh inget wae ka Kak Andre. Mah, buru atuh kawinkeun Neng jeung Kak Andre. Bener Neng? Serius mah? Alhamdulillah. Sok buru Kak Andre teh ngawin ka dieu.
Alhamdulillah ya Allah, alaksana oge boga minantu bos Patimbang. Aku terima nikahnya Deandra binti Bapak Haji Asep dengan mas kawin 50 gram dan mobil Fortuner. Dibayar kontan. Gimana para saksi sah? Sah, orang pemajikan sah si Andre. Saha maneh ngaku-ngaku pamajikan Jang Andre? Emang benar orang pemajikan si Andre? Pak, jawab. Tong cicing we. Heh, Damri, ngomong naon si arek ngarusak acara kawinan anak aing, hah? Siang ngahina ka aing nyebut Damri. Daripada maneh, awak juga jalan tol. Naon maksudna sia ka aing nyebut juga jalan tol? Jalan tol. Sentugan-sentugan acan. Kadis ya, sabenerna sia saha? Ngajedog sia. Si Andre laki aing. Teu bisa, Jang Andre mah minantu aing. Makan sia ka ditu. Hei Andre, tong ngajedog we sia. Balik sia. Anak kemana sia? Ampun mah. Sia. Aduh, Sok sia, balik. Deandra, dadah. Ditinggalkan ke luar negeri bisnis ya, malah rek kawin deui. Balik sia. Ayo. Ampun mah. Ampun mah. Ayo. Neng! Hudang Neng kunaon? Gelis? Neng? Ya Allah. Neng! Gugah gelis, hudang Neng? Neng, sadar Neng, gugah gelis. Mah, Kang Acong mana? Neng, Kang? Neng. Kak, ulah makan nangkep. Sahkeun heula anak aing. Naon mah? Geus kagok aya penghulu di dieu, ku aing diridoan. Asal si Neng bahagia. Kumaha palbe? Siap. Sah. Salah. Ya, 3, 2, 1, action. Cakakak di leuweung, injuk talina, dihakan di beungweung. Cakakak di leuweung, injuk talina, dihakan di beungweung. Hitut jadina, plos plong plos. Heh, Kang, hudang, geus beurang. Teu mah ka ditu geura gawe. Prediksi bener ya? Bisa ngomong cek urang teh. Damri daripada mana awak siga jalan tol. Nyebut Damri. Daripada mana awas ya jalan tol. Nyebut Damri. Nyebut Damri. Kamu sia juga jalan tol itu. Balikan di. Tempoh heula tata di beneran teh tak. Tempoh heula. Damri ngomong. Bismillah. Bismillah action.